datan nerat sangat demam iwuh mangkulengan rana teuing anak kaula dipalangkeun pasti bakal lagrag di dieu katingali kawang-awang anak kaula asta jingat dawala dedeh teuing itu jelema teh pararaeh tapi riweuh keneh dedeh teuing anak kaula dawala asta jinga ampura bapa geus namelarkeun hidup duaan asta jinga dawala ayeuna rek diangkat harkat derajat anjeun ku bapa dawala asta jinga hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengwa cager anjeun dawala lan asta jinga damang sabihara sabihari hareudang blog situ hareudang meniges mau tercerak kerhayangna naon sih teh nyapakan susu goblok nanti meni lepet naon ari akah hirup alhamdulillah dewek mah hirup maneh uing mah paeh manya goblok paeh ngawa dawala asta jinga hudang anjeun aduh Gusti Maharaja tiwas Maharaja kunaon dawala bahaya Maharaja aya nu bade ngagagakeun ngabagi-bagi sembako hudang Maharaja weh Gusti geuning aya mahasiswa dieu keun bae sok diuk raja hebat wae nyebut mahasiswa lain hebat sia nu blegug ampun ulah dedeh teuing maneh asta jinga dawala Gusti Patih kumaha duka kumaha lamun maneh hayang apa patih teh parantos maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun juragan patih teh parantos maut geus maut patih teh cepot Gusti atuh nah teh diumumkeun dina masjid ieu teh karaton blog teh teu kudu kitu aya nama zaman WA mending teh zaman WA kaing eueuh eta boga HP-na henteu tah kulantaran patih geus maut simohon ulah wayahna eueuh deui jalma anu bakal gaganti patih teh lintang ti anjeun duaan asta jinga jeung dawala maksudna kumaha bulan wayahna maneh bakal jadi patih di negara Dora anjir Gusti nu agung naik jabatan demi luhur-luhur teuing nya abdi mah ahli mah yang jadi patih mulai nya moal kahon ta yang jadi naon yang jadi raja siapa yang ganti itu koplok teh nya apa maneh daek ente lamun dijadikeun patih ku kaula asta jinga dawala nya ari teh aya teuing mah kudang jamina sawios abdi janten patih
daek maneh jadi patih asta jingga mangga ulan dawala abdi kulan daek maneh jadi senopati sae mangga kulan nya aing mau jadi pejabat teh yang rapat deui lah jeung yang make pulpen dina sakuring mung teh mah pulpen dina sakuring jeung teu bisa pidato dia ieu tari maca atuh heunya teh teu bisa maca panan nya sorangan teh naik-naik aing desa teh teu bisa maca heeh meni wah pangabisa pisan ning dahar bisa hardoline ieu mah daek apa henteu mangga ulan ai dipaksa-paksa teuing mah lain dipaksa ieu mah kapaksa we simohon ulan tah kulantaran jadi patih mah kudu ngamenak simohon ulan wayahna anjeun rek dirobah wujud ku kaula maksudna ulan maneh rek dibere saragam ku kaula sangkan maneh kacingalina jiga menak salin jenis pinah rupa oh sae ulan mangga ulan peureum maneh duaan ulan maneh peureum duaan oh sae ulan lajeng iya asta jingalan dawala dijiad ku ieu Prabu anu miramanik kalayan karsa sareng pangawasan anu murbeng alam astra jinga dawala salin jenis pinah rupa jadi satria nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya gilang gumilang bentak cepot dawala loh oh hei sama nih dola naon anjir si lain jadi kieu dola akang jadi kasep wow walah dola anjir rampang kieu teh wow make nu kieu dola make hordeng lain hordeng sampur teh aduh anjir geuleuh teh aduh Gusti abdi jadi kieu jadi gagah malahan anjeun diangkat jadi anak kaula bulan diangkat ku kaula anjeun jadi anak kaula putra mahkota negara Ajar Padang astagfirullahaladzim mimilikan dawala kabeuli aing pajero gimana ieu teh laras kulan abdi teh pada dijantenkeun putra dijadikeun anakku kaula dawala astajingga alhamdulillah tuh abdi teh bakal jadi calon raja ke nya da anjeun teh kaula teh boga anak anjeun anak kaula nu bakal nuluykeun tapak laca kaula di mana kaula parantos maot anjeun bakal jadi raja di negara alhamdulillah Gusti ente bapak aing teh Semar dalam Semar teu sudi ulah ngomong-ngomong jalmi eta nya bisi ke panaku pamali ngan anjeun teh teu ngeunaheun ari beungeut gagah kasep ari sora kieu keneh maksudna kumaha ulan wayahna robah sora anjeun ngarobahna kumaha wayahna picieun kokotor anu aya dina tikoro picieun kokotor ulan nya aya ulan kade saka aing goblok dagor ku aing kayak itu tuh kabelah itu picen lubor picen cik ngomong asa jingga ngomong buah leuwih teuing maneh teh bisa ngomong cik ngomong
Aduh. Ramadewaji dawala denge kusia sora aing dawala anjir sorana hebat. Aduh nuhun Ramadewaji kaula parantos di pasihan anu sakil luar biasa anak kaula jadi satria anu luar biasa ieu sora kaula hebat dawala abdi wayana picin kokotor dawala saya gulan sok ngomong dawala aya pikir saeunaon anjir dawala naon aduh Ramadewaji hayang jah kitu sorana teu bisa teu beda ti corona teu bisa sora aing mah gede dawala hilian dawala teu bisa kudu saimbang jeung awak aduh sia makan harta batur teh hayang we sirik ke batur epeuleun leuwih teh heuh penasaran sae kaula nun kaula teh tugas ayeuna kana kumaha Ramadewaji dina mangsanya teh ngabela negara acara padang wayahna amat teh ayeuna teh geus apal teh nagara astina teh keur nyerang ka dieu nagara astina parantos nyerang Kurawa jeung Panawa teh ka dieu urang nyumput lain nyumput lawan ngalawan kumaha wayahna tugas anjeun ngalawan Panawa Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa oge para Kurawa anu 100 wayahna lawan ku anjeun kabeh mun bisa paehan kabeh maneh ku maneh anu disesepuhan ku Resi Bisma wayahna lawan ku anjeun aduh mending eureun kaula jadi putra mahkota dawala jigana urang diterek diwadalkeun dawala kudu percaya ka kolot percaya ngalawan Bisma dawala tenang anjeun ulah gumeok meme dipacok miyun hayam kabiri ngeprek jawer ngamang jangjang astajiga apaan baheula teh mana teh guru karate lin kan kaulah teh baheula minang digulung kunaon digulung ku karpet maneh ku kaula rek dibere kasaktian dipasihan kasaktian bener anu bakal bisa nandingan Kurawa jeung Panawa aduh nuhun Ramadewaji ari nami kaula manya kaula namina Bang Cepot kaula rek dibere ngaran susabab anjeun anak kaula wira manik hidup bakal dibere ngaran ku kaula Abdul Muiz alah lah tong riwayat atulah sakali we jadi nami kaula teh saha kaula hidup rek dibere ngaran nyaeta Wira Sakti aduh tina ngaran oke Wira Sakti bener jadi kalau teh baka sakti kabina-bina baka sakti aduh nuhun Ramadewaji dawala ngaran kaula Wira Sakti lamun sia wira lemah dupi kaula anjeun dawala ganti ngaran ti ayeuna jadi Wira Kusuma bener kumaha upami kaula ulah Wira Sakti naon wira swasta supados aya lapang pekerjaan sareng lapang poli kemana we karep si goblok ngomong teh jadi kaulah teh Wira Sakti saktina kabina-bina bener sae upami kitu carana tugas kaula nyata pikeun ngahadang para Kurawa sareng Panawa bener paehan kabeh siap upami kitu carana kaula bakal lumampah permios Ramadewaji hei dagoan can dibere kasaktian ari sia kumaha aduh
karena gede barengaran jangan diberi pun antep lah antep jangan diponaran justru dong atuh maneh ku kaula Wirakusuma rek diberi kasaktian luar biasa kumaha lamun lanceuk kaula wirasakti disiksa dan bae antep cenah modar lah da kitu jo ini teh cenah diberi kasaktian jol ini mangkaning Panawa Kurawa teh garagah nyeta kitu eta jadi masalahna teh yo nyerenteng ku pupuku can diberi kasaktian keun hayang nyaho disiksa nanti si goblok antep cenah digulung keun antep sae upami kitu carana permios mangga ku dina mangsa ieu raja nuju sorangan atuh cahya beureum anu kakalayangan di awang-awang ningali ieu Wiramanik lumungsur bari nangtang kayanana datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh manggulengan rana sanajan nyumputi satu kangeuni awak kaing Apasya Ismaya moal kabaraman aing Kusya Semar nyolok mata pun celik sia goblok nah eta layang jamu sekali musada ari ka batur rek dibikeun ai ka aing henteu geuleuh naon ngewaku naon ka aing padahal aing teh lanceuk sia panggedena teu sudi rasaning ati teu suka rasaning rasa lamun kula can mibanda eta layang jamu sekali ali musada yeung gerabikeun lamun hayang maneh salamet badranaya layang jamu sekali musada gerabikeun ka kaula lamun maneh hayang salamet yeung yeh kadiekeun eta layang jamu sekali musada ku aing maneh bakal dihampura Ismaya samatkan yaya sabab bahaya lamun ieu layang jamu sekali musada dicekel ku anjeun bakal hancur di alam dunia sabab anjeun lain hak pikeun nyekel layang jamu sekali musada diberikan syukur tadi diberikan paksa maju sia ya maju ya ya sia salila ieu teh aing teh cicingan rasakeun sia penas dikar sayang tumampara ieu cahaya beureum dicamak dening Prabu anu Wiramanik ngaboledug jadi cahaya beureum di ngapurisat ka kidul ka kaler ka kulon kawetan sukma akmana irancasan marakayangan di kayaanana Badranaya
aing rek neangan di jalannya tapi neangan kesempatan aing hayang layang jamus kali musada tunggu patana ditungguan ku aing nepi ka mana jurig sakti setan kumawasa mualuih mulia tibatan manusia cepot dawala mudah-mudahan calamet maneh cepot yang diberi ilmu ku kaula ai sia ai suak maksua kaula tidak tinten teu eta budak kaula ariwang teu nyerenteng eta pupugu ieu ti nagara Astina anu dipimpin ku Resi Bisma dina mangsa ayeuna parantos aya di tapal wates nagara ajar padang pikeun ngabasmi ieu nagara ajar padang anu dipayunnya Resi Bisma sareng Duryudana Rakana Kurawa anu pangagengna oge Raden Bima kewari nyata pada ngababad ieu nagara ajar padang anu parantos wani-wani nya nagara di jero nagara hei urang nagara ajar padang ieu kaula Bisma di negara Astinapura Bima onda apa eyang Duryudana eyang wayahna lamun aya raja ti nagara ajar padang ulah wakan nyintinakan anu teu hade urang ngobrol heula timbalan yang urang ajar siabakan mangga masing panasurti carana nanggolah negeri pang mati sing jadi bumi tanda kami beragami syarat tali jiwa seni sae akhlak luhur budi jiwa perasaan murni ngamilik seni pribadi ngamilik seni pribadi ade masa ade budi tata titik sareng surti tingkah laku jeung saati tulaten jeung mati yang sawangi awon kesel musik-musik ulama ngahudangkeun macan turu teu apaleun meureunnan ye aing Bisma anu bakal ngababad saha wae anu wani-wani ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara Astinapura Duryudana eyang kadieu urang basmi ku kaula ya manusia keur sayang aku pangeran nu langkung kersa siapa modal Duryudana bekesi kadunya rosa batik kadang mulia tangku bagogotan mana raja na yang anu ngaran Prabu Wiramanik ke aya kadieu Duryudana urang paehan ku kaula ya tenang can datang mana Bima kadieu adi akang
ku aing sorangan yang di negara ajar Padang Dempak ku aing ulah kitu Bima bersaya ngan urang teh kudu bersatu tingalikeun persatuan jeung kesatuan di negara iya ya mangalingihi uduk sapratane pun putra mahkota nyata negara ajar Padang anu kakasih bang Wirasakti tinak dateng angasa wong Astina saha ieu kaula putra mahkota negara ajar Padang ngaran kaula nyaeta bang Wirasakti saktina luar biasa waris tunggal ieu teh jelema teh belah mana gogorowokan teu katempo kela aing keur kieu saya Bhagawasa Patekadan anu mulia tangatul bagogodan ulah kaget teh kaula Yai Wira Kusuma Yai mah cicing dinya tingali Yai mawa HP gelutna akang ayeuna siap Bang alus akang bakal modern adeh para Kurawa aing Wirasakti saktina luar biasa saha anjeun aing calon gaganti raja di negara putra mahkota maneh teh anakna Iraja bener samaneh ngaran kaula Duryudana wah dur bedug Duryudana paehan ceuk aing cicing ngaran maneh Bemo aing Bima lain Bemo ieu teh kumaha satria teh gelok mah teh anjeun ngaran Biskota Bisma oplok se Biskota naon rek naon anjeun ka dieu sagedeung satria ulah bacarita bade aing ti dieu hayang ngamuk teu kuat aing hayang ngeungelan jelema lamun aing nyerentang saha nu rek halangan babad ku aing ari anjeun teu apa henteu dengekeun heula yen bapak maneh teh nyeun nagara di jero nagara ieu teh masih keneh karekan panasakon nagara Astinapura kari-kari anjeun aya nyeun nagara di jero nagara Astina berarti anjeun teh geus musik-musik ulama ning ngahudangkeun macan turu Bisma naon ayeuna cek anjeun kaula nyeun nagara di jero nagara bener jeung tibatan kaula nyeun nagara di jero Wesesia jeung heurin jeung naon jeung bau jeung meledos tapi anjeun ngaganggu kana teritorialna ieu negara naon teritorial teh nya putra mahkota teh apa teritorial cik naon teritorial wilayah teteh tahu lagi apa wilayah teteh ngan kaulah mah pura-pura we dalam perahu anjeun teh geus nyokot hak negara Astina ya dengekeun ku anjeun tingali buktina bukti kalawan nyata loba warga negara Astinapura anu pindah ka warga negara jadi negara Ajara Padang nganu harti di negara Astina teh geus eueuh harapan pikeun masyarakat anu terdampak proaktif yang lain itu oleh sebabnya itu terlalu kita satria teh naon ngomongna kieu maksud anjeun teh kumaha mah nya teh apa kana pamangsudan kaula
tejentrek pamaksudan kaula loba masyarakat anu di bawah garis kemiskinan anu kiwarip pinahaluan nyaeta kana gara ajar padang pikeun neruskeun kahirupan sewang-sewang sabab dikarenakan di negara Asinapura kehidupan tidak jelas anu mana eta masyarakat anu di bawah garis bawah laut itu kedalaman antawis basisir jeung pemakna gitu ngomong naon Satria teh marketing properti kieu we Satria naon maneh moal apa kana bahasa kaula jero teuing aing hampura kieu we bejakeun ke papa maneh rek init moal ti nagara Astina lamun init syukur teu init ku kaula bakal diancurkeun negara ajar padang memang na kaula rek cicingan nganggap enteng ka kaula wira sakti-saktina luar biasa Yayi Wirakusuma Kang wayahna video akang dina mangsa akang maehan urang-urang Kurawa siap Kang yen konten Yayi ke Facebook jadi anjeun terek ngusir kaula bener ya Bisma mending anjeun we ayeuna jadi bawahan negara kaula negara Astinapura jadi bawahan kaula sabab kaula nya terek nimulkeun kerajaan anu mana eta kerajaan teh kerajaan anu mana teu apa gambar mana coba lamun apa kana gambar mah aing nu bakal nuruskeun tapak lacak kaluhun urang baheula sabab karuhun urang baheula geus mere papatah silasi ugana anu mana eta uga teh geus aya ti baheula wireh ramalan-ramalan cuaca sesuai BMKG ti BMKG anu mana ayeuna teh nyata hujan wae wah eta eyang kaula teu ngarti komo aing itu Satria naon kieu ngomongna Bima ngarti aing yang ngarti naon ngarti ieu jelema gelo yang yang buru-buru di podaran ulah dibawa ngomong yang urang paehan ni Satria sok aing paehan ku salarea gulung aing ku salarea tong hiji-hiji kabeh sanagara Astina gulung aing jeung rakyat-rakyatna gulung aing hayang nyaho aing ura sakti-saktina luar biasa modar goblok jadi mereka saktian ju papareke kitu tong boro anjeun sifatna manusia biasa manusia luar biasa alien oke para dewa anu aya di sawarga money changer kabeh ku kaula bakat tunuk aluk sabab kaula bakal jadi raja di raja ratu mulku nyaeta ratu anu ngaratuan ratu raja anu ngarajaan raja RT anu ngaratuan RW sok bayangkeun kumaha cita-cita kaula luhur kaula lieur jeung maneh ngomong bawa bapak maneh ka dieu bapak kaula teu kudu kaya ieu kaula anu ngawakilan bapak kaula sok geura hurup kaula ti gigir saketi ti hareup ti tukang ti luhur sosap rambut harap sosap apa itu aing teh ngomong teh jeung saha itu aing teh resi teh guru kakara aing manggih jelema menak boleh kieu maneh moal nepi kana urusan ilmu kaula moal nepi Bisma kaula tirakat bage kaula teh sataun kaula teu ngedahar bangkong berarti saya itu kana sewike kaula teh yang ngomong teh bahasa kolbu mana apa kolbu ari kolbu teh naon ari ko teh engkol eta aribu teh bala-bala jadi kolbu teh engkol jadi bala-bala eta dalam pisan ya
yang waktu diajak ngobrol nu gelo yang Bima mana nyebut tu gelo aing anak raja Bima aing teh hah anak sultan aing sebut tu gelo kumana tingali baju aing hah tingali baju aing rencem aing mana manaon baju gede gitu aing meleutik cik aing minta nu bener lah minta nu bener ulah make bahasa-bahasa bade kieu teka tepi ku aing atuh ngomong tadi atuh teka tepi ilmuna berarti bahasa kaula kudu diturunkeun nu sederhana nu sederhana we hayang sederhana ya ini ka rumah makan Padang yang rumah makan Padang teu naon cicing Duryudana anggel lieur teh jadi anjeun ayeuna rek kumaha rek ini apa moal ti negara kieu weh Bisma sederhanana kieu weh maneh ulah ngaganggu ka kaula lamun maneh ngaganggu ka kaula berarti anjeun bakal anjing hareupan kaula wira sakti-saktina luar biasa baralik sia rek balik moal babal gitu ge maneh lamun nyaahkeun awak lamun teu nyaahkeun awak berarti anjeun teu nyaah ka negara jeung bangsa lamun teu nyaah ka negara jeung bangsa kaituna bakal nimbulkeun hal-hal anu proaktif dina mangsa turun remuk antara abdina negara anu ngeliling ka tepis itu ngomong naon itu yang ulah diajak ngobrol paehan yang lamun kitu sarana anjeun geus nangtang ka kaula tita tadi teh aing teh nangtang ka maneh tita tadi aing heh ngan maneh teh ngarti kana bahasa kaula Bisma bahasa mutiara jero mutiara naon mutiara terpendam mutiara kolbu apa maneh kolbu geus tadi goblok kurang ajar yang kuaing paehan sok paehan aing sok nyangka aing rek sieun yai Wira Kusuma tong siapkeun HP video ieu video akang ieu kanggo TikTok tadi nuju di video nuju yai iya kumaha bahasa akang sae kang tah kadenge adik kaula kieu we sakali deui aing rek bere kesempatan ka maneh Wira Sakti tuluykeun saktina luar biasa masya we moal ngajawab aing lamun teu kitu bejakeun ka papaman eta nu bieu can tamat saktina luar biasa aing Wira sakti luar biasa goblok bejakeun ka papa maneh jeung aing urang pitutama ieu ulah ngajak papa kaula ladenan heula kaula salaku putra mahkota anu bakal jadi penerus perjuangan bangsa sabab dina waktu lohor jeung magribna didinya aya hal-hal anu bakal geus anjing lieur kaing lagi yang ulah dibawa ngomong sia tayang paehan yang urang ajar leuwih ti anjing sia ngomong teh kamar-kamar urang ajar sok Bisma nepi ka mana Bima anta apa yang Duryudana yang mundur aja bagian eyang kieu sok hayang nyaho Bisma gelut jeung aing kieu we nama lamun aing eleh berarti aing maneh leuwih jago ti aing eta sakitu sok lamun aing eleh sapatu aing bawa ke mana training Adidas mundur Bima mundur ayo ya ajar Satria Wira Sakti tuluykeun
saktina luar biasa. Hutang pati berapati hutang udang ti urang. Emang naik ke hutangan naon ku sia? Gelut sia jaing. Sok hayang nyaho. Hah? Ajak kaget bacot pinadan. Hah? Kurang perang kiri ka mana teh ka mana? Kiri ka mana perang? Oh iya gamana. Teh ka mana? Sia naon itu atuh? Yai, video Akang I. Siap Kang, siap rek perang tanding Akang I. Tandingan Yai maju sia. Hayang nyaho. Wawan ingalakan tandang miang makalangan Maju sia. berjuang di medan perang dekalaran dekapati Hela leungeun aing melit. Bisma. Aduh. Yap. Tekan minggu pasti lali nih jiwa. Lali nih jiwa. Aduh, Bisma huntu aing ngaceng Bisma. 3 kali uppercut. Ieu teh kumaha da 3 kali nonjok jeung ngakusek we. Ongkosnya teh wira sakti-saktina luar biasa. Aduh, ampun. Aya he, para Kurawa, Panawa. Aya kemong. Yai. Wirakusuma Yai. Irung ngejenglet tuh. Kumaha Kang, ieu video parantos aya bade kumaha? Tong di-upload Yai. Geningan naha ongko kaula teh sakti tapi kieu sia tah can dibere ilmu can naon goblok atuh. Jobolan yang wae. Nah, rekang jeung Rama teh geuning Yai kieu. Lain kieu sejauh ini. Ai Yai di bekelan ai mah tingali aing. Yai, ba? Aduh. Tapi dia ulah disebarkeun Yai. Akang merang Yai. Sulingnya bambu. Oh. Yai pamelikeun ganapura Yai. Lamun ganapura gana campuran Yai. Tingalikeun aing. Aduh, Yai pangmaleskeun pati Yai. Yai. Sulingnya bambu. Bade goblok. Sulingnya bambu. Wow. Udang sia. Ampun kaula Bisma mana? Wira sakti-saktina luar biasa di mana? Aduh. Sulingnya bambu. Wow. Kasepan naking anak ama. Aduh, amat teh geningan dengdek topi. Ama nah kaula telehan atuna ari maneh jol init we. Can dibekelan can naon ku ama. Duh, da kaula aya bekal mah 3.000. Lain bekal jajan tapi bekal kasaktian. Aduh, Ramadewaji. Sulingnya bambu.
sulingnya bambu. Kadia kasih bener. Suling bambu mati suling bambu. Cik kayang nyaho maneh sa kaula Wirakusuma. Maneh teh naonna? Kaula adik Nabi Wirasakti tapi teh sakti-sakti. Di podaran kowe sok kayang nyaho. Lanceuk maneh kitu komo maneh hayang nyaho jauh adina mah beda. Bener, sok iya. Ayo, woi. Ap. Woi. Iya. Hup. Tingali Wirasakti. Tingali. Aduh. Yai. Suling bambu. Allah, ampun. Sok cek kabeh wae hayang. Ngajar siapa satenya what? Udah sia. Toba. Ampun kaulah tobat teuing para Kurawa bubar para Kurawa bubar. Sok sayang nyaho jeung aing maju kabeh sia. Samping aja kenapa toh? Sadayana para Kurawa bubar katawuran. Ningala kasaktian ieu Wirakusuma anu memang kasaktianana luar biasa. Itu kayaan tapi aya 5 urang anu teu bubar nyaeta Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Tibatan munur kadon beuki maju kayaanana pikeun ngabela nagara Astinapura. Komo Iraden Bima beki buringas kayaanana ningali Kurawa kabur teh lain sieun malahan beki sumanget teh Bima. Waing dibabar seorang dia edan sewaing. Bima kumaneh sadulur-dulur maneh paburantak init ka itu Kurawa. Kurawa ini tapi aing jeung tibatan aing kudu init leuwih hade aing gugur di dieu. Lebih kapentingan negara jeung bangsa. Sok. Iya. Woi.
Iya. White Purple. Raden Bima dicamak dening Ieu Wiratkusumah nepi ka burial pun celik ieu Bima ngemasing pati temekaning perlaya. Gang tingali sia Wirasakti Bima eleh ku aing. Aduh. Ampun. Nah tadi tuluykeun dibekem ya. Urang Arjuna panengahing Pandawa. Loncat gayana ya Arjuna bade nulungan raka nanya Bima. Nanging kapiheulaan ku ieu Wirakusuma. Atuh ieu Arjuna ngemasing pati temakaning perlayah kayaanana. Urang aja siap. Woi. Dan sia dua dah ku aing pae. Sok sia. Nakula oge sami luncat kayaanana. Dua nana kurang aja kurang aja dipahan ku aing ieu boy. Tilu tah sok sia hayang nyaho saha deui ku aing uman ku aing Raden Sadewa oge sami sajajar iya boy. Sok sia kabeh ku aing atuh dilawan sok sia Kemana lanjut? aduh Ning aya deui. Yai balik goblok Yai we goblok sedih ampun luar biasa Yai hebat salira Yai aduh suling bambu Yai Yudhistira Rakana Pandawa ningali rayina nu parantos mararaut sugan aya gimir sugan aya hariwang malahan nyamperkeun ka ieu wewengkon datan nerata ngademan datang nerata ngademan manggolengan rana adi-adi akang sadayana akang reueus Yai ningali kasemengatan Yai pikeun ngabela nagara jeung bangsa yakin akang salira sadayana bakal aya dina alam nirwana teh aya dina kabagjaan Wirakusuma sajeun ngaran kaula Yudhistira timalan cik rek kumaha Yudhistira nah rek taluk apa moal ka kaula tingali dulur-dulur anjeun geus pararaya bagian akang Yai nu kemai sia mun lemah kakara goblok ha rek balik ka moal kaula jeung tibatan mulang tieu patempatan leuwih hade tumpur ludes kaula pikeun ngabela nagara jeung bangsa na teh sieun tingali eta tingali dulur-dulur maneh pararaya adi-adi maneh kaula mah bagja ningali adi ngabela nagara jeung bangsa ge datan nerata ngademan datan nerata ngademan manggolengan rana saha anjeun satria
ngaran kaula teh Yudhistira timalan dupi anjeun saha ngaran kaula Wiramanik raja kerajaan Ajar Padang. oh anjeun anu ngarajani Ajar Padang Bener. nah anjeun teu apal yen anjeun teh nagara di jero nagara Wiramani Apa? Terus anjeun rek naon? kaula ya haknya tepikeun ngusir anjeun sabab ya hak nagara Astinapura saha-saha nu ngaganggu tong boro wilayah gede-gede sanajan satapak meri moal dipikeun ku kaula bakal dipertahankan sabab eta hak nagara Astinapura. Nah teu apa maneh tingali rakyat loba nu pindah ka kaula. Puguh we pinah teh di bibita ku anjeun aya pang bibita dibere sembako jeung sajabana wajar masyarakat dibere kitu mah pasti pinah ngencing inget pinahna lain karena hate tapi pinahna karena sembako Menyiru euy. jadi geus kajudi saha-saha nu pinah ka negara Ajar Padang jiwa loyalitas kabangsaanana eueuh ngan saukur miharap sembako ngan saur miharap pamere wungkul kaula marek ngebela nagara jeung bangsa. Nah teu apa eta dulur maneh anu opat paeh adi maneh. Kaula bagja adik kaula mati di medan jurit perlaya di medan dana laga hancur di medan tempur ngabela nagara jeung bangsa natrat tina katerangan bakal jihad dina mangsa ngabela nagara jeung bangsa bakal jadi sejarah pahlawan disebutna adik-adik kaula. Nah teh sieun paeh maneh ayeuna. Urusan paeh mah eta kabeh makhluk pasti bakal pinangih. Manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peting hante pilih-pilih mangsa sanajan nyumput tina peti besi sanajan ngajerit malatan langit ngociak malatan jagat pasti malakal maut mah bakal datang ngan beda ti heula jeung paneuri oge jalanna beda-beda lamun jalana kaula kedah kieu kaula bakal tumampi kana takdir tiang widi. Meureun maneh kikian tah yang kapuji. Kaula teh hayang kapuji da geuning urang Kurawa ge barali. Moal aya di dieu jalma nadina ayana ge kaula moal kapangaruhan ku pujian jeung hinaan. Kaula mah cilik putih selak herang demi nagara jeung bangsa. Pedah we meureun maneh hayang jadi raja. Kaula mah hayang teu hayang jadi raja. Ari teu hayangna kaula mah lain urusan jadi raja mah eta mah bonus ngan keur kaula mah nu penting we nagara subur makmur. Sanajan kaula teh jadi raja oge kaula marek sate kapolah nu penting aya guna tur mangpaatna demi kepentingan masyarakat. Da raja mangan saukur status da kaitu nama kewajiban salarea pikeun ngabela negara jeung bangsa. Luar biasa. Panggih ku aing satria piningit ya. Aduh, maning ulung satria. Kata haji kaula ku anjeun Yudhistira. Wahal eta kaula rek mere hadiah ka anjeun Yudhistira. Hadiah naon? Hadiah kaula mah anjeun nyingkah ti dieu. Kaula rek nyingkah ti dieu kaula teh rek mere hadiah di ka anjeun. Hadiah naon? Cik adi anjeun anu opat ku kaula rek dicageurkeun. Saha ku kaula nu kudu dicageurkeun hiji di antara opat. Rek Bima, rek Arjuna, rek Nakula, rek Sadewa. Pilih salah sahiji. Adi maneh dipika cinta ku maneh saha? Sadayana ge adik kaula dipika cinta eueuh dunya kinasihan. Ieu mah anu leuwih deukeut jeung anjeun saha? Ari anu deukeut jeung kaula mah Arjuna. Arjuna. Timalan
jadi Arjuna ku kaula kedah dicagerkeun teu bisa nah sabab ari putra Kangjeng Rama Pandu teh ti dua ibu kumaha aya dua ibuna ari kaula mak ti ibu Kunti tiluan kaula Arjuna jeung Bima aya deui ti ibu Madrim teh nyaeta nakula jeung Sadewa supaya adil ti ibu Madrim aya ti ibu Kunti aya antawis dua we bade nakula bade Sadewa mangacagerkeun ku anjeun yakin ieu Satria Piningit lamun kitu carana kabeh dicagerkeun ku aing ieu opatanana Arjuna Bima nakula Sadewa didamangkeun ku ieu Prabu Wiramanik atuh sadayana jangirat tangi kitu ujaring carita waras tumengkaning jati-jati tumengkaning waras waluyat cager anu opatan lilir ya marwangun aduh lilir ya marwangun kayang impen sareng ngalinuran kayang impen sareng ngalinuran Kakangku Yudhistira kurang paehan sakedapi ayi ari anjeun teh saha Yudhistira kaula sabenerna kaula ti nyi nagara di jero nagara teh sabenerna mah kaula teh mancing maung di jero guha neangan Satria Piningit anu bakal jadi raja anu bener-bener nyaah ka rakyat panyalindungan rakyat raja anu adil palamarta adil dina kamakmuran makmur dina keadilan kaula teh sabenerna mah neangan bibit anu luar biasa katempo ku kaula harapan kaula ieu dina leungeun anjeun Yudhistira sanjeun teh saha kaula rek nitipi Yudhistira ka hidep naon ieu teh daya teh sebutna layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada lambang keagungan negara wayahna kahareupna cekal cangking ku anjeun anu bakal ngalungguhan negara harapan kaula aya dina leungeun anjeun Yudhistira tarima ku anjeun cinanda kumamrat ngadugiam malaras cinanda kumamrat madugiam malaras ngawat tekut tawi layang jamus kalimusada harapan kaula aya di anjeun upi saira teh saha ieu Prabu anu Wiramanik kuli ka jati pulang ka asal dina robahna ieu jadi Semar sadayana karaton leungit tampil lebih hilang tanpa karana jadi deliweung geledegan itu ujaring carita geuning bar aduh geuning ieu teh anu markosa ento kana halo Gusti nu agung agan jisim abdi salaku rakyat neuneun harapan ageng kanggo agan salaku Satria Piningit anu bakal neruskeun tapak lacak karuhun dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rahaya mudah-mudahan agan tiasa nyangking amanah ti masyarakat agan
persanten jisim abdi kagan yang segala rupa perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah sareng payah dina ngaliwatan susah sareng payah teh kudu barengan ku ikhlas jeung ridona tah nu bakal dugi mah ikhlas jeung ridona nya jang sakitu we ti uasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali mudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Dewi Endro Martono sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton. Sakali salamet tetep salamet sakitu ti putra geus harja tilu. Permios teh sono pamitan sanes pesenan, sanes waktos urang teh sepetepung lawung deui. Hatur nuhun, Cah.